Ya, dak. Urang teh kudu lobakeun udud. Sabab udud teh loba mangfaatna. Nu kahiji bisa ngaleungitkeun haseum. Nu kadua bisa nyieun paru-paru maraneh tersenyum. Tah, nu katilu ieu nu paling penting mah ya. Bisa memperpanjang tali silaturahmi. Tah, ing dengekeun ing tali silaturahmi lain tali kutang. Sia mamen. Sok ngomongkeun tali kutang. Aing mah teu nyaho. Nyo sia naon tuh ing? Kau sangsang Jul. Teu dewasa anjing. Duh, udud aing hiji deui deh. Emang sih mau rokok gitu, Jun? Da santai tadi teu mau rokok dah santai. Aya men sabatang ge aing men. Aing ngerakeun deh kaluarkeun ge. Eta udud naon Jul? Eta udud apa keris? Cicing saing ah. Cik mana kumaha sih ngabedakeun babaturan nu bener babaturan jeung babaturan nu datang ukur aya butuhna doang? Moal dijawab urang amin. Urang can ngarokok soalna. Jadi teu nyaho kudu ngajawabna kumaha. Ih, sia mah aing. Tong loba teuing ngarokok sia teh matak hideung kana paru-paru teh ing. Sia mah men. Dan paru-paru aing nu hideung mah. Naon atuh? Masa depan ini kisah cinta aing. Suram men. Hideung. Buktina men. Aing ngadeukeutan awewe oge. Boro-boro aya nu peka. Ditempo ge henteu. Kuatir kitu anjing. Yang tah udud aya jadi seungit. Bang, belikeun udud ieu. Rokona Rokok Aspro 3 2000-na Power F nya. Kulangan kade. teu nyangka aing men. Teu nyangka naon ing? Pokona aing teu nyangka men. Ih, sia teh teu nyangka naon heula tangkorak tonjok dadana ku aing ya. Gini sih cuma nganggap sia lancik men. Nyebut lagi AA. Ih, sia mah aing. Ayo geus jawaban nu tadi lah. Bang, Nana ka mana maneh? ke warung beli rokok jeung Power F. Sadi ditu. Biasa aya mending kentoing. Oh, atuh. Sok. Jadi kieu men. Info babaturan mah. Tempo saat saya ketemu gana naon. Tah, saha nu datang. Eta karep bisa disebut babaturan. Bener nya ini sia. Saat. Dah rokona. Siap. Si Panjul ka masih? Tadi aya di ditu keur sorangan. Bari ngarokok. Rokona oge sabungkus. Anjing. Gaya loba duit mah nya. Giras Geus teu aneh anjing. Men, kita rokoknya. Engkau salah tuh nya. Mong, tuturkeun si Panjul bari jeung fotokeun ya.
jelas ya nama. Namun si Panjul datang di kadieu langsung hajar. Siapa? Terus sih men? Tong sok polos ya Jul. Tempo. Iya salin ha. Men aing eta mah jurig sugan. Kalau kuan sia siga jurig Jul. Darapan babaturan siap pura-pura teboga ha. Ngelurkeun rokok pakai jurus kris hiji-hiji. Barijing barengkok. Ternyata eta drama sia Jul. Papayahan si ka babaturan Jul. Bong hajar. Men, mong, geus. Anjing kada denge wayahna ieu mah. Merokok membunuhmu. Emang bener, merokok membunuhmu. Mun maneh papayahan masalah rokok dina tongkrongan.